pikakeun naon pokona mah pokona pikakeun muring kak bulu punuk teh sing saropot naon aya sorak pikakeun sada naon eta euy hayang apa nu kitu heeh eta teh gajah rek kenog si goblok gajah ngenog gajah mah beranak ti mimiti iraha gajah ngenog anjing naon teh juragan Gatotkaca teh putrana juragan Bima ayeuna dititah gelut marebutkeun ibu Ratu Arimi tong kagok kitu mah nyaho bapa jeung abdi nyaho marebutkeun entok jeung abdi bina-bina teuing naon deh elep mogok naon deh pot naon pot-potan Kang naon araraneh gitu pot naonnya bawa jurig Kang hah jurig zaman kieu saya percaya keneh ka jurig eh tahayul beleguk jurig teh oh kabejak ke jelema pae ku jurig eueuh lamun kubeus loba matak aing mesin keneh kubeus daripada sieun ku jurig di Bandung tuh di Jalan Merdeka jurig loba hayang dipoto jeung jurig di sieun aing mah sieun ku jurig pot lain sieun tiris teh pot dawale dia dawale pot ulah naon ka dieu cicing keur ngahejeun A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nu di darat una jaya nu linggih di sirah cai sang ratu mut putih bumi mengap banyu mingkem mingkem balalager jurig di dieu kawa jurig di ditu we di Bandung balalager sang mere kuota pa rasa sia pot A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lekoh ya. Sima aing sima maung. Maung sieun ku aing. Aing ge sarua sieun ku maung. Maung ka kidul aing ka kaler. Maung ka kulon aing ka wetan. Maung ka luhur aing ka handap. Alhamdulillah teu papanggih jeung maung. Salamet we. Bah. Rasa cita pot ieu mah jambe nu teu mati lain juringna budeg sora jurig ieu mah Kang ulah naon ka dieu teh sora anggur tuh jurigna mempek aya naon besti lain aya naon saya pikakeun naon pokona mah pokona pikakeun muring kak bulu punuk teh sing saropot naon aya sorak pikakeun belah mana ditu ditu heuh aslina demi Allah aing bener weh muring kak bulu punuk teh aslina sang belah mana ditu dengekeun gerak dengekeun muring kak bulu-bulu teh demi Allah aing bener we aslina we bijilna teh belah mana dengekeun heula atuh kege aya jempe heula siana pika keungeun heuh
Belahman astagfirullahaladzim. Siana jempe heula babat. Koplok sejeng nyiduhan ka adi teh. Tenang Ki Garing. Beleguk lain urusan Garing geuleuh. Nya eueuh. Setan epo ka adi. Setan jeung nyiduhan kege Garing. Goblok males ka aing. Kudu bae teuing teh. Tadi ngingin ku sia. Sada naon eta? Naonnya? Put. Make eho. Put. Saha aha. Urang mana na rek naon rek wey naon goblok ieu belegug ti zaman Firaun anu ngaranna eho tungtungna belegug rek naon on sama rek naon rek eho na koslet Put. Sada naon eta euy? Hayang apa nu kitu? Heeh. Eta teh gajah rek kenog. Mana we karep. Si goblok. Gajah ngenog. Gajah mah beranak. Ti mimiti iraha gajah ngenog anjing. Asa we ngejawab. Asa ngomong sia. Taralala Prola dan Pak Udin jete. Pauna. Kamana karep make jeung gajah ngenog si goblok. Anjing, kakara sia nyari mah jeung gajah ngenog. Aing teh kabayang eta gajah ngelek bobokok. Rek nyileungleum. Sagede kumaha bobokona anjing. Ngeus teh belegug sia ada gajah ngenog. Puguh dah ayam anjing. Mengas. Alah anjing ngilu kulit peuteung. Alah anjing. Alah aing mah dimayar 20.000 ka sia anjing. Naon deui ai maneh? Aing kebayang aya gajah pelung. Gajah biasa ge gede. Komo gajah pelung. Sekali modo sekacamatan karungkup ku waduk. Alah anjing jeruk kulit putih anjing. Geus atuh. Alah. Naon deui nu karunya mah gajah kate. Ongko gede tapi penek. Ngeus teh belegug anjing pipi nyeri anjing. Alah. Naon hasil aing lapar jajan yuk jajan naon bubur gajah anjing. Bubur ayam goblok pan diganti ku gajah. Alah anjing Wing mah resep bubur gajah mah naon atuh lamun bakakak gajah beuki anjing bakakak gajah. Kumaha ngadangkakeunana anjing geus sia. Kunaon nyolokna goblok. Ku tiang listrik bagus. Allahu Akbar Gusti nu agung. Sia mah jeung gajah ngenog segala rupa. Alah rupa-rupa hirup di dunia ampun gogoda nepi ka kieu. Alah. Dola di mana sia? Ieu di tukang. Aya gajah pindah kontrakan. Alah. Allahu Akbar. Surah naon ye euy. Aduh Gusti nu agung. Nepi kariweuh kieu naon sia teh jang. Bagi-bagi seuri teh. Naon? Gajahna datang.
goblok sia tong kitu teh si teh bapak goblok doraka sia kakolot aing malen kakolot ka gajah kebeneran deh bapak aing ka dieu aya gajah ngalamun loba hutang ka Bang Emok aya gajah tularena sauted dina sirah kuncung belegung sia teh naon deui aya gajah mamawa kantong naik sekolah PAUD anjing saya teh gajah-gajah teh ka aing goblok teh. Nih bapak abdi mah ka gajah. Babatok sia ka gajah. Nih sia ngebahas kantong. Nu mawa kantong di dieu aing. Nya tuh nari bapak nurutan gajah mawa kantong. Coba. Kabida-bida teuing si teh. Jeung nyiduhan ka anak teh. Kege garing. Benda-benda teuing babatok sia. Ae nepi ka kitu-kitu na sia kakolot teh banting sia ku aing naon kalak kaseuri aya gajah darah tinggi rek setruk silahing apa gajah setruk kumaha tulalena jeceng kaluhur Allahu Akbar temenang kitu doraka kakolot teh ae nya sugan teh wah gawir di dieu Terus itu sugan teh wah gawir di dieu meni rewas tak aya gawir naon jang aya gajah tigebrus sugan teh di dieu mah wah gawir pek teh gawir wungkul ieu dadang adun-udun tega berus kana gawir ieu dada jadi babak belur sugan teh di dieu mah wah gawir bener wasi kuring mending ngalenyap ieu hate sana mengodong naon merong teh sia ngomong gitu-gitu geuleuh ka dingeuna cik jang si lain teh geus cara brong goblok sia teh ai ngomong gitu-gitu aya gajah tuh turut muning naon jang ulah kaget ya aing bar naon jang duka apa bar ayana bar syah goblok syah setan wah lebih ka ngacleng ieu nepi ka ngacleng aing da mala bapak si lain jiga ucing digebah cereng koplok sia kebina-bina teuing sia teh ai ampura bapak ampura bapak gitu sia apa ucing direuwas ka celengna jiga bapak aing bieu aya gajah reuwasanana Allahu Akbar Gusti Agung nuhun bapak bisa ngeuna seuri abdi mah alah teu ngeuna dahar ge ngeuna seuri atuh abdi teh aduh cicing teu aya sanes ieu teh nyaeta Arya Bima salaresna Bima teh acan maut malahan ieu Bima aya kejadian di lautan anu matak ieu Bima bade nepangan Semar Badranaya itu ujaring carita ulah kaget ya aing bar dulu itu aya anak jang ganeng aya anak we gerewek diperkosa bapak cukup teh udah beda teuing
Ulah naon bapak juga puyuh. Manya puyuh gede, puyuh nak kereuneuh. Tadi gajah, ayeuna puyuh. Bebeakan gitu wae tah. Ngangap naon ka aing jang? Ngangap bapak. Nuhun jang sami-sami, Pak. Ulah kaget ya aing mar. Siapa tukang kredit lain teh? Nya tukang kredit sora ngegentem kitu. Nah, ada tukang kredit teh urusan yang sora goblok teh. Heeh. Si mangarus geuning sora kitu tukang kredit. Ya Arya Bima nepangan ieu Semar Badranaya Aja kaget ya aing mah. Walah jurig dah walah. Jurig. Ayana. Naon syah yang karir riwa kai. Dawala jurig dawala. Ayana. Dawala jurig dawala. Benar goblok. Jurig berduanya. Botai di goblok teh. Medut jeung naon. Nah ieu teh agan teh ririwa. Atanapi ieu teh agan teh Juragan Bima masih kene jumeneng nu. Upami agan diriwa tangtos agan teh ku bumi teu ditampi ku jagat teu ditarima. Komo penumur beng alam. Jadi arwah marak kayangan kapedol ku kapanasaran dunya. Dedeh teuing upami salira janten diriwa ayaana. Nah ieu teh agan teh ririwa antanapi masih kena jumeneng. Mar. Si Semar nyangka aing riwa. Nyangka aing geus bae. Sumuhun. Aing hirup keneh mar. Tingali suku aing napak kana taneuh. Ieu teh agan teh masih kena jumeneng. Aing hirup mar. Gusti aya anak agan. Paingan di sim abdi teu perjanten agan maot. Cik saha aing bae mar. Cik saha? Yang Juragan Bima masih kena jumeneng yang. Udang yang. Juragan Bima masih kena jumeneng yang. Udang yang. Udang yang. Ganeng. Teu sopan anu teuing teh. Coba. Si kaplok sia. Udang siapa tudang? Gusti Nu Agung dawala gini itu Juragan Bima ulah. Eluh agan. Pot. Tulus aing boga HP pintu 2 teh. Cik saha aing bae bot. Agan gujrud jala lemur ar saja jagat. Agan teu maot. Cik saha aing bae. Aya we agan bawa. Alhamdulillah dawala hudang dawala. Dunungan aing masih kena jumeneng dawala. Nu hudang gua. Ulah. Gusti Nu Agung. Agung. Geuleuh teh cerik sia teh aing teh. Sadamulan cerik teh. Saurna teh agan teh maot. Cik saha aing bae heula. Gujrud agan. Gujrud agan salira teh parantos maot. Aing cik saha bae mar. Cik Pak nyebejakeun Pak. Ari saurna mah agan teh cenah maot teh saur dorna. Cik si guru dorna. Sumuhun. Sidik aing teh dititah teh ku si guru dorna. Kumaha? Aing teh dititah teh ku si guru dorna. Uluh. Dipiwarang naon agan? Aing teh mar dititah ku si guru dorna. Nyaeta neangan Tirta Pawitra. Milarian Tirta Pawitra. Naon atuh si teh? Gandeng jeung ukak-ukuk atuh na. Leung lamun ngenog badan teu.
DP warang milarian Tirta Pawitra inggih apa itu Pak apa jang naon Tirta Pawitra teh Ari Tirta teh hartina cai Ari Pawitra suci cai dugan lain heureut ge otakna ampun kana dewegan jigna teh basa nepi ka lempeng kieu milarian cai kasucian inggih ka mana mimitina mah aing teh dititah teh ka leuweung bar ka leuweung bener leuweung mana disebutna teh alas Tibrasara alas Tibrasara teh Tibrasari meni Pak eta aja lajeng aing ini kalas Tibrasara mah deteangan eta Tirta Pawitra dina mangsa aing di tengah leuweung aing panggih jeung 2 buta penak sareng 2 buta gerde mah cangkung badag 2 anak ku aing dielehkeun sabab ngahalangan kana pamangsunan aing lajeng eleh eta 2 buta leungit tanpa lebih jadi dewa mah jadi dewa uluh dewa naon dewa Indra jeung dewa Bayu da abdi ge dewa kan gagor dewa naon sia nya dewa la heueuh nya euy kadung teh eta ngaran aing lajeng aya tangkal kai di tengah leuweung anu panggedena bar tangkal kai ya waing eta tangkal kai dirabut dipereut di alas saida luar biasanya Juragan Bima meureut tangkal kai ya teu logika bogo da anu lapang Juragan Bima mah jangkung gede gede bohong coba nepi ka teu percaya teh si goblok anu kieu ya lajeng dipereut eta saida kaluar bar dibawa ka si guru dorna lajeng lain ieu cenah lajeng lain di leuweung lamun maneh hayang nyaho Bima di mana di laut init aing ka laut kidul bar karanca buana buaya lain buana oh ka Jayanti tah deukeut eta brus aing man ka lautan laut diubek ku aing kadenge ku sia laut diubek pogo dina baskom aing lajeng dina mangsa aing keur ngubek di lautan torojo teh nu datang ka aing bar ulu Bang Emok lain di mana goblok di laut aya Bang Emok setan nah ada lauk kemudian ebangna di laut Bang Geboy meureun Bang Emok aya naon aya makhluk nyamperkeun ka aing bar makhluk naon naga aing gelut jeung naga bar ulu nyaho we naga teh naon masih awe goblok lieur aing naga teh makhluk gede orai gede naga teh naon Nagasari eta mah hakaneun ieu mah orai naga orai kabola abdi tong diajak ngobrol wae teh si goblok bawa mereka diajak ngobrol ajak keluar lieur ka aing bawa ke Alfamart gitu. nah ganda abdi macan cicing sia sakali dia ngomong jejak ku aing sia edan sia kalau kaheureui Layak cuman. gini kayak tamu terus lah biagan maning sia goblok nyen cai atuh kayak tamu teh Pak cai naon jang cai kesucian lajeng aing gelut jeung naga eta naga dibatek ku aing bar naga eleh ku aing lajeng
batuk agan cicing sia tu batuk melain aing dalang dina mangsa aing keur capek mar ngadak-adak lautan jadi tenang anu tadina omak cing jalalgur lajeng aing keur ngambang dina cai teu koneng mar di sim abdi payahan si cepot mar bade agan gini tamu tuh celek deui goblok ya udah mulai aing mau rame goblok juga gede hulu we sia mah lajeng dina mangsa aing keur ngabang kitu mar aya nu kaluar cahaya papat warnane tina awak aing putih kuning abang ireng putih kuning abang sayang putih kuning abang toyib putih kuning abang pipip kabur goblok ti kaduhung ka dieu aing sabar juragan aku lajeng ta eta cahaya tilalila ngawujud jadi makhluk mar jantan makhluk jadi makhluk naon eta makhluk teh sarua pisan jeung aing naon-naonana ngan ukuranana leutik mar sagede kieu tah sagede korek api mar cangkang korek api lajeng eta makhluk teh bisa napak sancang nangtung dina saluhureun cai aing keur ngabang mar ulu lajeng ditanya ku aing kumaha sasia abi ulan cepot lain jadi dikungku eling puas ya kalau main HP sama tong kitu teuing ka anak teh sia kadang wae goblok ngalonyeng atuh nanya ka aing saha sia jawabanana aneh mar naon sia teh aing teh sia ulu sia teh aing teh sia tinggi ari abi gan nu gelo si bobo jijing kapok mah eta baru kana batur teu keseleun bener aing gigian teh lajeng deangan naon siapi mah nanyakeun ka aing cek aing dengan tirta pawitra cai kasucian sia lamun hayang pangih jeung cai kasucian abus kana ceuli aing saur saha cek eta bima anu leutik cek aing pamohalan aing bisa abus kana ceuli sia sagede teu leutikna tapi jawabanana aneh mar naon tong boros sia sina bima dunya asup kana ceuli aing ulu dongeng naon ini lajeng teu disangka teu dinyana aing plus teh kana ceuli mar lebet asup aing kana ceuli ayo nu hejo agan cicing jang meuli rokok ka Alpa jing jang meuli na ka itu ka Israel cenah dibom sia goblok sugan karudang lajeng dina jero ceuli aing betah mar kakara umur-umuran aing hirup mangih katenangan jika dina jero ceuli anu disebutkeun tadi aneh luar biasa mar betah aing di dinya jiwa aing tenang mar tumanina tangtrem kana jiwa aing teu hayang teu embung teu lapar teu naon aing geunah di dinya mar ditanya aing kumaha bima rasana betah aing di dieu geunah tah nu diteangan ku sia teh geunahna model teh eta mah contona dina ceuli sia eta contona mar lamun sia yang pangih jeung eta wayana balik di sakadunya aing mung balik mar betah jeung aing mung balik
kekeh aing mung na eta mah burai teh mar aya cahaya nyeretkeun ka aing di jero ceuli brus deui aing ke nyaeta ka lautan mar jadi aing geus pangih jeung aing pribadi mar anu diceritakeun ku si Semar ti baheula lamun hayang pangih jeung Gustina kudu apal heula ka dirina di mana geus apal ka dirina tangtu apal ka Gustina di mana-mana geus apal ka Gustina bakal ngarasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa nulis lain bodoh teu bisa maca tapi bodoh teu umaku teu umaing hirup aya nu bogana bar daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan pangeran mar aing geus panggih mar aya anak agan wilujeng agan paingan cahaya gilang gumilang pamenteu salira agan nepi ka hurung kieu cahaya salira agan nuhun agan dawala Pak tingali dunungan silainya nepi ka cahayaan kieu nya sarua we goblok aing mah dan nu tarattirakat mah kieu tapaleun kana urusan nu kieu ngaharamkeun kana kieu teh ngaharamkeun ngapirkeun ka batur teh barokana batur teh boga meureun pangalaman sewang-sewang taing teh mar kahiji hayang panggih jeung sia mar kaduana aing hayang sono hayang panggih jeung pamajikan aing anteur aing ka Pringgadadi uluh sia ieu anjeun cilaka mah ieu cilaka mah ieu duh laos hiji kana ruas mar yang bejakeun yang cing ulah bejakeun dulu ku aka di tanah ge kakak mung jeung disentak sok eta tadi ngomong wae di titah mung di titah jempe geura di mung ngomong wae aya naon pot nguningakeun agan dina mangsa agan kawartoskeun maot teh di Pringgandani teh kajantenan kejadian naon cek aing oge kusia saparantosna agan kawartoskeun maot teh di Pringgandani teh kajantenan kejadian naon da pan agan teh maot cenah iya aing sabaraha poe bar 3 dinten agan 3 bulan maksudnya 3 bulan sumuhun perasaan aing mah sapoe bar laras agan beda dimensi itu sareng dimensi urang dimensi teh naon nu make keusik ning eta mah semen dimensi ya aing rek kadongeng tah geus anggeus ye bawalah dengekeun wae atuh teh tah juragan ibu ratu teh punten ye kasar janten rana ya nah eta mah agan bereng teh nu ngalamar barogoheun ka tuang garwa ka pamajikan aing aya nu bogoh sumohon saha tah ieu pun lanceuk bogoh goblok hayang aing modar setan kaleuwihan euy teh sia aing can pernah kitu heureui ieu teh ulah kaleuwihan nu bogoh malen abdi agan tah bapak kan koplok sia uluy tah kulantaran seueur teuing anu ngalaman nya kapaksa di Pringgandani teh dayakeun sayamara sumuhun sayamara naon saha-saha nu bisa ngelekeun jago sayamara tiasa ngaboyong ibu ratu Arimi saha jagona tuang putra saha Udin timimiti iraha bima anakna Udin goblok kege garing ada tenanya jadi anak aing jadi jago sumuhun bar di simabdi urang awut-awut saya marah ku aing bar irit ka Pringgadadi agan diawut-awut ku aing kupingan teh agan teh bade ngawut-ngawut saya marah tinggi bar
batal agan ngelmu teh Norbar batal agan lamun ngawut-ngawut saya marah ini na agan tidak durukan upami kitu waduh Semar luar biasa ieu jelema agan batal agan upami agan ngaduruk imah batal ini na tina durukan lain ngaduruk imah goblok anjing teu nyaho kana pisapat mentong pipilueun setan jadi aing batal agan jadi aing kudu kumaha bar ai kaitu maka itu agan mangga kaitu maka itu agan sakantenan agan ngiring sae marah margi naon ieu sae marah moal tiasa rengse sate acana jago eleh jadi aing kudu ngilu saya marah sumuhun bar kumaha teh Thanos naon teh juragan Gatotkaca teh putrana juragan Bima ayeuna dititah gelut marebutkeun ibu Ratu Arimi tong kagok kitu mah nyaho bapa jeung abdi nyaho marebutkeun entok jeung abdi bina-bina teuing cicipot aing teu ngarti aing milu saya marah sumuhun atuh aing kaitu mar pirat kabeh tah kaituna ulah ngange acuk anu ieu ulah make baju ieu sumuhun make baju naon aing cobian agang ngange lejing sakarek jumpa kebayang juragan Bima make lejing mua tengah genuk lho tapi kadibayang-bayang kieu aing ampun lejing nanti loreng nih sia bayang-bayang wae goblok ah aing ulah make baju ieu sumuhun make baju naon ku jisim abdi agan di pasian racukan aing diberi baju ku si Semar sumuhun tong dipercaya kan makanya mere baju manehna teh teu baju cicing kumaha carana Mar peureum agana peureum aing Mar sumuhun geus Mar sae mangga lajeng ieu Semar badrana ya malum dudu wong samanea ieu Semar mardih kana asina Gusti munajat kana kersana nu kawasa malah manar aya ijabahna nu murbeng alam atuh memang pangeran morek nangei kabongkokna kasaha wae anu salamina hatena manteng mayeng kahiyang mahalanggeng atuh Arya Bima dijiad ku Semar leungit tampil lebih hilang tanpa karana ngajang ngelek dadia makhluk pikasieun deni rahing kang samya salin busana deni rahing kang samya salin busana salin busana sapisan cecengiran deuleu juragan Bima jadi kitu tiga ceng-celengan alah sing horeng jelema mah kumaha nu nyieun euy nu nyieunna entok datang nage meri tuh berarti ka aing sia mah goblok nyebut entok teh bar jadi kieu marna aing jadi kieu Mar tah upami kieu mah moal aya nu uningaeun ka agan hebat si Semar luar biasa tinggal lipot Bapak Bani nya ka Batu Rungku da di Matara siana carekeun goblok sia teh ngiring agan saya marah jadi Bar ganti wujud ganti nami saha ngaran aing Bar yang rekaul ulah capek liur lila geus Semar dipancing wae sidik gelo
salira ku jisim abdi bade dipasihan nami pawana suta. Pawana suta. Batur maralus. Aing mah cepot teh. Aya hartina bar. Aya ari pawana. Pawana teh hartosna teh angin. Angin. Sumuhun. Ari suta. Suta teh tolak. Jadi agan teh tolak angin. Cik sete kumahan pika tereureuk kieu teh. Jadi pawana teh angin ari suta teh anak. Anak sumuhun. Jadi agan teh anak angin berarti hitut. Ini benar raud ih. Nah aing anak angin. Apan agan teh kapungkur dirorok nyata ku dewa bayu ti sawarga Maniloka nyata dewa angin. Wala. Hebat si Semar. Jadi Suta teh anak Pak? Heeh. Suta teh anak. Heeh. Berarti Semar Suta entog. Artina Semar anak entog. Cepot Suta doma. Artinya cepot anak doma. Berarti bapak domanya. Iya benar. Iya benar. Kaduhung aing. Jadi sok ayo mar lamun kitu carana ngiringan saya marah kaula mangga ayo ini ya. Ayo jak alim naon alim sumuhun naon maksudna make jeung mung sia rek debat yang aing tong boros sia debat yang aing Rocky Gerung datangkeun ka aing lainna naon ari bapak kudu make logistik logika naon ayeuna pan urang terek nyamar jeung juragan Bima teh jeung pamanna Suta ayeuna urang tiluan ka itu apan diperingkandani teh kabeh teh arapaleun ka urang teh wararawuh juragan Gatot Kaca Ibu Ratu Arimi nyarahueun kumaha lamun curiga dulu jang minum cerang tadi sugi-sugi lain cerdas ke lain jang teu sangka aya reueusna aing ka sia moal nu apaleun ka sia hijau ge moal nu apaleun pertahankeun kecerdasan manehna ayo jang lain naon da bala percaya ka ilmu dewek ilmu bapak dewek meureun euy heuleuh naon diperingkandani teh teh loba hutang dan loba nu nagih pan lieur bodoh deui atuh